Gila. Wah, ya Kang Rus saya kelarasan. Aduh, Kang Rus jenengan. Itu marah lauk ya. Oh, Ah, seurnya. Saya laukna, Kang. kan lumayan we ya mah. Kanggo sakali-kalian mun hoyong mam tinggal mancing gitu tah. Nuhun leres. Mohon ya teh da para lauk teh duaan jarang abdi teh. Ka dieu nu bubukna kana lauk ya teh. Nu agengna kanggo abdi gitu ya tah. Bisa wae nya, saya Kang. Lauk naon wae teh? Rupa-rupa ya mah. Kayak lauk jahe, lauk emas, lauk impun. Tuh, katingal itu laukna. Nuhun leres. Aya. Ya Kang, aya kita beda nyarios ngobrol-ngobrolnya. Mohon. Saurna cenah si Akang tiasa nyarios logat-logat bahasa Sunda tah. Beres eta teh. Emang aya bahasa Sunda mah rupi-rupi logat, tapi rupi-rupi bahasa kadang-kadang diputar balikan tapi kahartos gitu. Ya ini mah pun bade ngobrol, mangga di ditu wae. Oh, aya tuh. Yuk, siap. Enggak. Kurang Sunda mah biasanya lamun geus kuku teh karena kana nanaon ngelaplek kana ieu tah. Kadang-kadang kana bitis. Benar. Lantaran naon cik males. Pokok lapna jauh. Alaman ku abdi. Lainna. Bari ngopi di dia, Kang. Mohon sok. Akang mah sehari-harina kieu tara ka mana-mana akang mah. Urus lauk. Kadang-kadang ya ka kebon, ka sawah, ka mana we. Kira-kira pi hasileun komo zaman-zaman ayeuna. Kopi ge nyandak sakieu ya. Nah aja teh bumi. Iis. Pada nyaur naon gitu kita ada hari ajang akang mah kira-kira ngobrol teh hasilun bisnis atau napi masalah tentang jahe akang mohon Kena jahe wae. sana nanti nuju Semarak jahe teh saurna teh tuh ieu mah Oh, mohon. aya pokoknya kita aduh Ya pada iya Kang. Aya nu naroskeun cenah si Akang tiasa logat Sunda, berbagai macam Sunda. Jadi yang terang gitu yang ngabuktikeun ya abdi. dari akang mah emang orang Sunda tapi teu apa persis logat-logat Sunda anu salaresna di mana-mana kan akang pernah gitu modelnya bakal Karawang dari dia Bandungnya Jawa Barat malah gitunya tos kayu gitu abdi mah jadi ya sakedikna logat sareng bahasana Lauk iya pemi logat bahasa iya teh Karawang, Sunda Karawang biasa. Karawang ya coba abdi waktu dongkap itu ya dongkap ke Karawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha jing gitu kan saha jing oh geuning si Eros ya jeung saha ka dieu nya abdi we nyalira ka dieu jalan mana atuh cenah beuh ka dieu beuh sok geradaang tapi eueuna naon ya geuningan nu kieu doang Karawang tuh kumaha salager itu indung bapak di situ alhamdulillah saya ilok ting bating aya mah geus lila tara ka dieu jing gitu kan Karawangnya Karawang Ciri khas. di Karawang mah model murad ragag beda gitu seperti itu oh sebelah ulin didinya besi ragag gitu kan besi ragag gitu. Oh iya akan nonton kia doang gitu kan Karawang eta Karawang gitu. sa keterang abdi mah Terus pemi selain Karawang deh Kang. ya contoh di daerah Garut lah. oh Garut sareng Tasik beda tipis ini kemana wae oh monitor pagi geus lila ngopi atuh gitu kan
di kamar yang mau moro gitu moro bagong gitu. Yang sering tak bisa milik-milik gitu nya di Garut itu. Kemana wae tuh ngopi atuh. Nah, kan itu bahasa Garut. Itu bahasa beda tipis jeung Tasik. Kami Tasik kumaha tang? Oh, Tasik seueur Tasik oge ya seperti kadang-kadang diulang-ulang Tasik mah. Saha tuh saha? Naon tuh naon? Ih, amit. Mun urang mah carakan atuh jelemana gitu nya. Har itu cina itu Tasik gitu ya. Ih, sama neta iraha ka dieu gitu kan. Ini somse Tasik tuh. Ini somse ih amit. Ih da ieu mah danu abi, ih lain nu mana ih. Lamun urang ngajang jarukeun gitu nya. Mane majar ka Bogor sih itu. Naon ih mana masuk ngajajadikeun nyaho ah ih amit-amit gitu nya. Ih amit bahasa Tasik mah. Terus anu lucu na deui Tasik seperti itu apa terus di barat doma gitu nya doma domba di lu atuh guru gara ada lahar tuh ya sama gitu lalab gitu ya terus lain gara marani cenah tuh anukna cenah bari bawa senal gitu Tasik macam ayang dahar tahu dengan kan aya itu nog nog jadi abi lain bahasa Sunda deh bahasa Suna gitu kan sama nog gitu anuk senok gitu. Bener ya daerah Priangan gitu ya deket ke Tasik lah. Malahan di hiji tempat aya anu keur mandi keur ngeruh balong nah, datanglah kolot ya Tasik ya zaman di Tasik cenah kolot ya hanyat bara dong sih hanyat babal aduh atas si kehead ngeledek ka kolot paling tuar geura tuurna aduh abehan seuri eta aduh Tasik raraas emang Tasik terus lamun tina ngomongkeun gitu nya ya mah musik merenang ya ajeng teu apa gitu apa cerita tadi ditanyaan usaha ih meningkat sabar tangeuyan mah itu ah dah cenah dah udah maneh nama gitu ning cenah gitu ya Tasik har itu ih amit buat yang menang anjuknya cenah eta saudon segala sebutan meni remeh meni nama da sik waas daerah Priangan emang beda-beda bahasa tapi lucu hebat Kami ya ayeuna ka daerah Majalengka lah. Majalengka seueur soalna logat-logat bahasana. Majalengka waduh Majalengka mah paling kaya malah contoh tina lauk lamun di Priangan lauk teh lauk jaer gurame lauk emas lauk sepat lauk nilem lauk lele Majalengka mah bisa sababaraha ieu benten deui jeung lauk-lauk namanya lain deui ieu mah daerah ieu mah tina lauk ogen seueur salian ti anu disebutan nama ku abdi teh contoh nya salian ti lauk jaer jeung lauk emas aya lauk orai aya lauk domba aya lauk sapi aya lauk ayam soalna abdi pernah kieu semadang acan ge madang jeung aing itu jeung naon euy daharna ya yang geus loba omong itu aya lauk entog cenah abi ge aduh lauk entog nya arek lauk embe bajiga kumaha tuh efek daging embe daging entog daging ayam jadi di dia mah lauk tapi ge sempet kaget loh tepang seueurna Majalengka mah lauk teh nya salian ti lauk aya deui dukuh lamun di Jakarta abi kantos di Jakarta dukuh teh paling dukuh Palembang 20.000 sakilo hiji dina dukuh Palembang di Majalengka mah bisa terpercaya seueur dukuh teh contohnya salian ti dukuh Palembang geus aya nu ka dieu tapi aya deui dukuh sawah dukuh asem dukuh gembrong dukuh lawi dukuh huma dukuh urip terus wah pokoknya mah seueur lah dukuh teh matakan ya orang Jakarta kadang terpercaya di Majalengka loba dukuh jeung lauk di Majalengka mantap lah paling seueur gitu janten perbentanan kieu ongkoh deui nya Priangan sareng Majalengka
model di Priangan mah kieu aja abdi meser gas 2 janten sabarahaeun pangaosna gitu nya. Nah upami di Majalengka mah gas oke make gas terus bahasa enak make spasi contoh kieu ya wing meuli gas 2 jadi sabarahaeun kan gitu ya gitu tak jadi bedana gitu mohon pakai spasi sabarahaeun gitu kan Majalengka jadi serba make nya contoh mobil truk upami Majalengka mobil truk gitu. Mobil bus jadi mobil bus gitu. Terus gas tadi deh jadi gas model aduh hayang minum cai teh gitu kan aduh mana hayang minum cai teh kan gitu ya jadi make gitu seperti engkol mah bener engkol mah umum eta mah engkol gitu lanjutan gitunya sedayana perbedaan tapi lucu asli lucu Sunda hebat bahasa lagi paling seueur Kang logat bahasana. Ya di Majalengka mah sanes ya di antara kacamatan terus bentan bahasa. Nah, contoh abi ke Raja Galuhnya punten ya. Ngan dia masa kadangu abdi. Jadi abdi waktu datang ke Raja Galuh teh langsung disambut tuh. Aman bae si enggak sayu, oke gampang ngobrol mah ieu dahar heula. Padahal mah jeung keluarga keding bawa ka dieu cenah kitu teh Raja Galuh tuh. Nya syukur atuh aya sarehat mah Raja Galuh tuh. Beda deh jeung ka daerah kalerna, daerah Jatiwangi, Sukaraja, Pinang Raja, Ribis tuh beda deui. Mun urang kadinya atuh ka mana bae dewek geus lila tetangga jeung kami. Gitu. Kami cek urang teh nya aya wae. Wah. Asa teu percaya gitu. Gila-gila teuing gitu ya. Daerah kaler. Aing maneh koholyo cenah aing. Bisnis gagal aing bisnis cenah. Jadi benar-benar berbeda-beda bahasa tapi lucu gitu nya mengerti lah gitu. Malahan Priangan jeung Majalengka aya perbedaanna nyebut dewek. Namun di Priangan Tasik, Garut, Bandung gitu. Dewek teh urang pribadi. Misalkan aduh ieu HP nu dewek nu urang. Tapi lamun di Majalengka dewek teh maneh gitu anjeun. Contoh aya dewekan di bae maneh ka mana wae gitu. Tapi lamun di Priangan mah dewek teh urang pribadi gitu. Kami daerah iya tak daerah Maja, Baniis masih Majalengka ya. Oh, tapi Benten juga nanya. Benten eta oge nya memang itu rada ka paling Cikijing, Ciamis itu rada iya gitunya rada caket itu bahasana tahu jaga gitu ya. Maja, Basuki Maja abi pernah gitu ngobrol seperti kela. Mun abi ngomong jorang gitu ya, ngomong jorang. Saya tama dusun bae, meni angot. Geuleuh gitu kan. Aya itu sakedik etana gitu. Duh. Lamun abi ngobrol naon teh. Ulah kitu dusun. Geuleuh meni angot gitu kan ya. Itu daerah Maja gitu. Nya abi abi terang gitu ya tanya. Ya. Majalengka aslina tah. Majalengka asli ya. Mun Majalengka. Kadi bae mun geus lila kepanggih jeung aing gitu kan. Wah, percaya aing mah gitu Majalengka. Bahkan identiknya gandeng bahasana. Bari bahasa lamun gandeng abi pernah beli buah di pasar Cigasong di Majalengka. Syukur nu masar teh. Ieu buah 1 kilona teh cenah mah 20.000. Abi rek masar seueur, abi teh ngarewas ka tukang buah. Bah, ulah 20.000 atuh 15.000 nya abi bade masar seueur. Ci tukang buah naon gandeng umumna sakitu padahal abi ngarewas ieu gandengna belah mana abi sok aing seuri sakabeng mah gitu kan ya Majalengka gitu nya made ngajak jarukun ibarat cek abi kieu mane boboh teh ka ditu nah endeh cenah nah teu hayang aing mah kitu nya nah teu hayang we mah kosna deui dah tuh Majalengka jadi nada-nadana ya hebat lah gitu ya. Beda-beda bahasa, beda nada, hebat pokoknya mah. Itu Sunda itu acan ka Kores Sadayana ya masih seueur. Itu Jawa Barat tungkul wae kan itu seueur, Kabupaten Majalengka ge tos bener-bener gitu nya. Bandung intinya. Lucu Bandung. Naon gitu kan. Naon.
balik gitu kan ya, ini polontong sih gitu kan, Bandung kan, Bandung hebatnya gitu lah, nah saya tahu baung lah gitu ya, budak detik sakitnya, emang bungkul linjing saya tahu baung, naon buka robotan jadi paok jadi paok ya. Laras kan. Model ngajaran sok dicobian nyobain tuh bahasa Indonesia, sok dicobian ngajaran Majalengka ngacakan gitu kan, jadi iya pit misalnya ngacakan wing ya itu Majalengka ngacakan wing gitu, nah ini itu kan ini sepeda saya ngebiannya beda gitunya. Malahan abi pernah ya kue Jumatan community abi kue Jumatan jeung recangan jeung wargi gitu. Kue Jumatan kayak korban kayak malas kala Jumatan gitu. Ngalampung ka ibu-ibu nu keur selisiran di Majalengka. Cik ibu-ibu naon cing ya. Aduh atos garoyang gitu. Abi teh reuas padahal abi teh tos Jumatan. Sarung disebutkeun tos goyang. Ai sing goreng goyang teh naroskeun tos aruih gitu. Garoyang tos aruih, ada orang pan goyang teh joget gitu nya. Joget, di Majalengka mah tos goyang teh tos aruih gitu nya. Model seueur lah bahasa gitu. Jadi di Jawa Barat unggul bahasa teh bener-bener beda logat, beda bahasa. Nah ya tapi Sunda gitu nya. Tapi lucu, orang Sunda mah kieu. Pilucueun piresepen, pisonoan, piserieun, mantap pokoknya mah bahasa Sunda kayak kasarna, kayak lemesna, lucu, ya tuh baru Jawa Barat, tak acan Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Sabang sampai Merauke bener-bener, pokoknya negara Indonesia mah kayak wisatana hebat, bahasana kayak alamna, lautana, daratan, gunungna, pokoknya mah Indonesia, I love you Indonesiaku ya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini akan badai marah dari tahu ya, yuk.